mesin salah ini baik. Dina Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wassyuhada'i wassolihin. Surat An-Nisa ayatnya. Wa man jeung saha ari jalma, wa man jeung sing saha ari jalma yuti anu eta si jalma Allah ka Gusti Allah wa rasulah jeung ka Rasul Allah eta paulaika maka ari itu si jalma teh ma'aladina eta tetep sartana jalma-jalma an'ama anu parantos masyani maca Allah Gusti Allah alaihim ka itu jalma-jalma minan nabiyina di para nabi wasiddiqina jeung di para suhada ya wasiddiqina jeung para sadiqin balanan wassolihina jeung jalma-jalma anu saleh. Sik ibu lamun urang nya anut ka Allah nya turutnya lain anu turut ka Allah nurut ka Allah mentaati ka Allah jeung ka Rasulna tah urang teh kete sarua jeung para nabi para siddiqin wasuhada jeung cik imah urang nanya we diri urang ieu mah tok ibu-ibu wae si ngagebek cik imah urang ge sadayana termasuk abdi. Nah urang teh termasuk golongan termasuk cara nabi anu tos dipasieun iman Gusti Allah. Bu, urang teh tos sami sareng nabi. Nah kudu tos siga nabi urang pasieun iman Allah. Jauh. Terus urang teh tiga siddiqin. Anu bareuna masih kene. Ya udah mah rumah sakit jelema tukang loba dos. Nah, cek Gusti Allah lamun anjeun hayang disantara jeung nabi, syuhada, sholihin, non siddiqin urang teh kudu anut ka Allah jeung ka Rasulna nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu aya dina hadis Kanjeng Rasul hadis teh pada aya 3 aya hadis anu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis anu datang di Kanjeng Nabi Muhammad tur anu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad aya hadis taqawu jeung aya hadis istihaba tong Allah tong dibahas eta. Cek tadi balikan deui lamun jelema anut ka Allah jeung ka Rasulna tah jelema teh sartana diikeun jeung nabi nya terus syuhada sholihin on siddiqin. Nanti namu lamun jelema anut ka Allah jeung ka Rasulna teh disertai atawa diikeun jeung saha? Hiji para nabi, kedua wasiddiqin, katilu syuhada, kaopat sholihin. Ai syuhada teh namu anu maot di fisabilillah. Ayeuna mah saya kamu mereka zaman Esa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bu mata urang umpama poe salat 5 waktu sik maca Fatihah saudara kali Ibu anu sok salat ieu. Maca Fatihah sapoe saeuting sabaraha kali Ibu? Astagfirullah 17 kali. Urang maca Fatihah teh 17 kali. Ngomong lamun jeung naon? Sunatna seka itu eta mah ajib we. Berarti taatna Allah jeung Rasul teh bener lamun jelema teu ngalaksanakeun 17 kali maca Fatihah. Seueupan dina witir terus nabu. Tahan
judul kasihan ngomong mau ngalaksana terus nanti ajar terus mikir lupa terus naon wadah rawati boy pasti macam hati-hati leuwih di 17 tah dina eta ibu dina Fatihah sebenarnya coba urang sok coba urang mata urang teh dicoba ku Gusti Allah teh jeung atuh naon sababna maningkat ibadah urang lamun urang teh dicoba ku Gusti ini para nabi ibu suhada solihin siddiqin mah cobaan teh naon coba bisa ari urang dibere penyakit mana siri hau geuningannya sampai ka sadesa ka nyaran aku oh aya naon yang belum oh aya ngomong si kanu aya naon apa cenah tuh apa leuh geus aya ngomong juga ini apa cenahnya juga aya naon oh naon aku sadar juga aya amplop mantap kalau kurang diberi penyakit teh singat toh ibu diberi naon musibah Gusti Allah teh ciri ini Allah teh nya tahu Gusti kieu teh mun tiap minggu sok pengajian penyakit teh omong sampai si goblok masih ya Allah ya kami sing sabar ibu eta urang dipesa penyakit teh ningkatkeun derajat urang pikeun benar-benar kena teh mahabah ka Gusti nanti beres